Cek, ayo teh bosen jadi juri. Jeung kunaon mimitina bet bisa pae. Aing geus milikna kudu pae kumaha. Tuh paena kunaon ece teh? Heeh, matakna ai kanu hirup teh sing getol ibadah, sing getol sodako. Da ieu ece mah baheula keur hirup. Hayang tereh beunghan padak teh sodako. Ingan ari tara sodako mah di kuburan eceuna ge nu sakitu paroekna, sakitu sempitna, niduk dak katempona oge. Ai maneh pae kunaon? Urang mah baheula keur genah-genah nagawe jadi pembantu. Tapi aing mah jadi babu oge asa jadi ratu. Di imah asya ka imah dunungan aing mah dipangbelikeun mobil Pajero ieu. Motor ge motor aero. Aing mah teu peunang kabanasan. Kusabab dunungan aing mah duda ditinggalkeun paeh ku pamajikanna. Tah aing teh dikawin ari sia ku dunungan aing teh. Ngan ari teh ieu dunungan aing teh miara tuyul, aing teh titah hayo we titah nyusuan tuyul pikeun kabeh begangna. Tah tidinya aing teh modarna teh disulurkeun. Raja neungeunah sia mah naon disulurkeun?